Naon des, mana yang ngerewas? Dari mana cip? Urang mah teu kuna naon. Ane somong gitu des ya teh. Eta kumaha pemilu anu ayeuna mah nyalonkeun ieu mah des. Aduh cip atuh. Geus beres sagalana. Cip. Naon emane des? Cip. Geus lobacan itu cip. Naon? Biasa. Suara? Nya. Urang suara mah loba ngan ku aing dibikeun ka nomor 73 mah ka maneh. Nih cip, ke urang tuh cip. Maneh mah seset anjing ngawur duit kan cepang ngeureureuran lieur. Cip. Di imah teh urang segala cip. Naon ranginang aya? Ranginang. Ya. Bisi anak buah mana yang ngaliwat? Aya. Urang teu perlu sumut, perlu bukti. Oh, cip eta duit cip. Atel ye cip. Aing ngaroreang ngadukung main ge plus-plusan. Pokoknya namanya Omat. Urang kudu suara hayang tembus 15.000. Aing mah kunaon mah. Udah beunang aing mah euy kades teh 15.000 kumaha pan jiwa penduduk kampung ieu teh kul bejakeun 3.200. Asa ti mana nu sawarena deui? Malah ade anjing orang lemur heuncet itu tisanya. Pokoknya mah urang hayang 15.000 eta tembus suara urang. Heuh sok aman euy. Geus kurang ieu dia aun ku aing ke masyarakat. Pokona mah kudu nyolok ka manehnya. Bejak urang didoakeun sing eleh amin. Assalamualaikum. Salam. Ayo des. Ieu Jamboy. Aya careuseun abdi teh. Rawas kieu. Biasa we abdi teh bade ieu naon. Bade naon des kudu puguh atuh ngobrol teh lah. Ieu Jamboy. Bapak teh bade naikkeun deui ieu teh. Naikkeun naon? Biasa naik deui calon deui. Ulah ieu hungkul. Ulah. Soal eta mah tenang, Pak Boy. Bapak teh hoyong ukeun suara anu minimal lah 14.000-15.000. Pak AS lemur ieu mah 2.500. Ya Bapak mah tuh hoyong terang. Hoyong tembus 15 atau 14. Ya, kudu ngerti we hayang rakyat tuh des. Ya nya leres eta mah Pak Boy. Pasti eta mah engke ku Bapak mah ditanggung. Hoyong jalan dicor ku Bapak engke mah Pak Boy. Udah men. Abu demen. Tenang Pak Boy eta mah. Tapi Omat 15.000 elehnya kudu tembus suara kanggo abdi. Iya, nyo kampung ieu tadi 3.500, Pak. Teu hoyong terang Bapak mah. Ya, Pokoknya mah eta we kendaraan, eta we nyo eta. iya atunya. Ulah atuh. Teu abi mah da teu ngahoyong-hoyong teuing salarosna mah. Heuh, Pak Kades. Ya kitu we lah. Omatnya. Siap. Bapak di kantor heula. Sok hati, Pak. Moal salim. Yuk. Assalamualaikum. Salam. Oh, Des. Cagar, Des. Alhamdulillah. Syukur atuh cager mah. Enak. Di moal. Nya tuh komoton ayeuna mah pasti. Geus pastilah urang didukung deui deh. Benar. Asli. Tembus moal suara 15.000. Cetek segitu mah tuh. Mah aya naon-naon atuh des. Bener. Geus ya pokona mah. Sok, hayang naon maneh? Atuh aing des. Des, Naon? anjing apa ini des. Mentah we jeung urang jeung modal kawin nungkul. Udah kawin. Peres ku Bapak mah. Pokona mah keluarga aing aki aing dul aing nyolok kemana des geus. Anjing. Tapi aya hiji syarat. Naon deui? Bulan maduna kurang. Bagong tah hayang. Mau jadi mah. Nya tuh ieu kadiheula. Naon mane mah geuning begitu bener. Masalah eta mah Bapak moal kitu. Tapi omatnya 15.000 suara kanggo Bapak.
Ulah cepat Kades. Aduh, hari sini ulah. Ulah aman pokoknya. Aman kan. Ayo nya Des, nu nya. Nah, ini teh milih mana gitu. Kades teh Sugan oh bos teh kamana? teu ari urang mah nu ieu we nu daek ngamodalan ka aing. Modalan naon? Aing ngandung we tapi kono ngomong. Nyandung ka saha aslina eta teh bener hayang nyandung teh sih bener oh bos nya ka awewe atuh nyandung mah nya ka jalu goblok aya pepotongan baheula eta geus sugan naikeun di dua gitu derengkep kan ari aya mah awewe lah bisi eueuh gitu aya domba domba Ah, kacila goblok domba-domba seri. Kades Pasti nuju naon? Iya, keur ngomong ke nyandung. ya hayang nyandung Ieu teh bapak aya picari weuseun jang. Ngirinya Udah, pasti mana? Bapak Kades. Oh, kager Des. Alhamdulillah. Tara mang ujang. Alhamdulillah, Des. Ciga teh kegiatan. Kieu we biasa. Pengangguran. Tah kieu we nya ayeuna mah jang. Bapak teh bade naik deui. Naik naon? Ieu bade nyalonkeun deui bapak teh. Oh, bade nyalon deui. Muhun jang. Ayo meureun. Beres. 15.000 kanggo bapak suaranya umat. Nya. Pokok namanya bapak ukeun eta omat 15.000 suara teh kudu tembus. Ya, Beras 15.000. Mun aya syarat urang di ieu mah di gugu sok we. Tah, Urang itu. boga syarat bejakeun. Sangem teu, Pak Kades? syarat naon? Sok bos hayang naon muruh mumpang mampeung ye. Sok aing malah. Des, urang mah yang ieu lah. Modal ieu we jang nyandung aing entengnya, Des. Tah kitu. Mah, didinya yang naon? Wah, di dieu mah teh hayang naon. Mobil we pansa. Nyandung, Nyandung ieu mah nyandung. beres. Hikmah ieu. Dadak gelar minta mobil. Aduh, wajar we atuh. Tahun kali. Gampang lah mobil mah. Aya di desa itu ambulan nya Ah, eta alus ngame gancang ya. Mama cek. manfaat. Paat kumaha ai Pak Kades. Tos kieu we lah nya omat 15.000 suara kanggo bapak. Atuh ai kitu mah. Mana? Lah, Bagian eta we bagi dua. Oh iya, jatah duaan. Muhun. Siap, siap. Aman. Siap. Bapak angkat nya. Ya, wilujeng. Kade. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berat anjir. Berat kumaha? Oh iya, 15.000 aja nih. Ka mana suara? Bae geus meunang ieu mah kumaha engke we ka saha we bebas. Hariwang campur aing jeung nu pego ge suara. Di mana mana? Mana sih mati bantuan aing kadulu aing ngarasulu sia teh jang ini mana goblok. Aing capek di kebon ngarasulu. Mesti mana sih ciga anu ieu. Osiri ongko baeud. Aing udah serba bingung atuh deuk siri cini carekan baeud cini disebut pikarunyaeun. Kumaha geus menang gawe teh? Henteu aing main kaleci di ditu jeung baturan. Kok si kude we main kaleci? Tah boy, orang teh boy pas balik ngadu kaleci teh panggilnya si Kades. Udah bener. Naik deh nya. Ari ngomongna badak naik deh, da kaulnya mah amplop ieu teh. Mancek dibuka isina sabaraha ieu teh. Minta suara we 15.000. Buka cik sabaraha. Muhoream teh buka aing jang modal kawin pan bebejan lagi urang jang modal kawin dibere we ku si Kades teh urang teh aing kawin. Buka amplop nasi teh. Aing sarua panggil jeung si Kades, mere ka aing sarua sok. Jago mana tengah pulang teu si amplop. Buka. Si Kades orang spesial jang modal kawin cai. Rasakeun si aing Kades goblok. Aing
Nipu. Mana minta naon wae kasih kades. Aing minta modal. Aing meminta motor goblok jadi jemputan amun. Sia. Dibere apa sarua goceng. Lain motor dibere. Can. Anjing nipu sia. Mumpay anjing atuh ah. Kadela. Anjing kades terbalik ah. Yo. Naon euy? Dengan teh ngomongkeun kades. We anjing aing teu meunang. Kamu tong dicolok. Anjing nafsu sih. Minta naon? Aing minta jang modal nyanu tadi. Ais popo. Eta mah minta ieu mobil. Minta mobil. Salieun. Aing kekarakeun anjing. Ini dicalonkeun kades. Anu dina hayang mobil anjing. Aing minta modal kawin dibere goceng anjing. Teu colok anjing dieu. Kades tolol anjing. Tong dicolok boy ya. Moal, Ieu anjing. geus boga pilihan lain nya. Boga urang. Lu orang ge. Eta mah jeun we ngan saukur ieu hungkul. Sakades eta. Hah? Saukur ieu hungkul. Hiburan. Gua duitan. Aya mah geus ilahar ya mah. Gua duitan mah. Bener. Lewat we. Lewat. Tiap kita apal alamat yang lewat aing. Kumaha euy? Geus merenang amplop di calon kades anu eta teh si Udung Mar Udung. Bos aing mah anjing tadi lah. Minta moal ajang kawin aing ngobleng dibere si kades. Aslina anjing dibere. Mana anjing dibere dibuka ku aing deho. Koceng sih. Piaraleun kan aing nafsu. Jadilah aing kawin anjing. Mata keluyur sekali sekarang diberi amplop. Mana nih? Buka. Alus aja sudah naik gocap. Mana minta naon ke si kades? Cek aing teh des pun maneh mun jadi nyalonkeun ya teh. Kalau des aman cek aing teh keluarga aing geus sakinah mawaddah warahmah. Pasti nyolok ka maneh des. Kan maneh ulah pedit. Moal, tapi si eta teh boga penyakit kaligata bener. Aing ieu minta modal yang nyanung teu dibere, amplong teh si popo nu meunang. Suwe anjing tong dicolok lieu.